medar deui, ngahanca deui, tur ngahibur deui wargi Dahlia dina radiona sewang-sewangan ku bidangan Dongeng Sunda ti Dahlia. Anu dijomantarakeun 3 Lura 101,5 FM Radio Dahlia. Dina jejer carios si Konceleng Wilujeng ngadangukeun Dahlia di tempat Barjaya nuju diayakeun pesta pangantenan antawis Barjaya sareng Injani mamalihan. Urang lajengkeun putus si Konceleng tanding titisan siluman karya Bagus Respati. Wargi Dahlia di antara para undangan anu datang harita katingali aya Sidugul Waru jeung Nyai Wulung. Duanana kawilang jalma anu wani ngajakan nyarita genep panon ka Barjaya. Harita Sidugul Waru langsung nyarita ngajelaskeun ngeunaan kayaan Barjaya anu keukeuh peuteukeuh nyebutkeun sutina teh Injani. Sidugul Waru netep seukeut ka Barjaya bari terus nyarita. Barjaya. Terus terang. Dewek jadi kaget jeung teu ngarti ya Barjaya. Nah kumaha teh si Sutina bet keukeuh disebutkeun Injani. Bet teu ngarti ya kunaon bet bisa kieu panenjo teh sa Barjaya. Nyai Wulung oge milu mairan caritaan. Bener ieu teh Barjaya. Aing jeung si Waru tita tadi waktu maneh nyarita dina luhur panggung, waleh teu ngarti ku kaayaan maneh. Bet ku keukeuh si Sutina disebutkeun Injani. Nah kumaha ieu teh maksud teh? Barjaya keruh ngadenge katerangan siga kitu teh. Manehna nyelang ngareret kana kursi panganten. Jelas katingali ku Barjaya mah Injani eta teh lain Sutina. Barjaya ngabagikeun pandeutepna ka Sidugul Waru jeung Nyai Wulung bari terus nyarita. Geus jelas anu diuk dina kursi panganten teh Injani, biraku Sutina. Oh tingali, tuh apaan jelas Injani. Ya, Injani bantu. Jadi ulah arek ngaheureuykeun ka kuring ya. Malah mah anu nyebutkeun Injani teh Sutina, eta jalma anu henteu bener panenjona. Geus sidik eta jalma teh Injani, geus jelas. Bet kalahkan disebutkan Sutina, kumaha ieu teh aya-aya wae Nyai Wulung mah. Palang siang ieu panenjo maneh aya nu geus ngaganggu Barjaya. Rumatak jadi ngaco kitu tah panon teh. Aing jeung si Waru henteu salah neuleuh. Didinya anu ngaco mah. Lamun maneh henteu percaya sok tanyakeun ka murid-murid maneh. Saha anu salah panenjo? Kabeh oge bakal nyaritakeun anu dikawin ku maneh teh si Sutina lain Injani Barjaya. Barjaya netep seukeut ka Nyai Wulung jeung Sidugul Waru. Beungeutna beureum nahan ka ambek. Barjaya ngarasa diteken ku Nyai Wulung jeung Sidugul Waru yen anu dikawin teh Sutina lain Injani. Nah, lebah dia ya. Kuring jadi aya pikiran goreng ya ka Nyai Wulung.
jeung Kakang Waru. Moal bawa pangna Nyai Wulung jeung Kang Waru ngomong gitu teh lantaran peda hambali acan aya datang ya. Kekeh neken ka kuring kudu percaya yen anu dikawin ku kuring teh Sutinah lain Injani. Naon maksudna ieu teh? Kekeh maksa Injani teh jadi Sutinah sagala rupa. Terus terang kuring teu bisa narima kana eta caritaan. Barjaya tetap kekeh dina sikap jeung pamadeganana. Malah nyaritana jadi semua ambek ka Nyai Wulung jeung si Dugul Waru anu kekeh nyebutkeun Injani teh Sutinah. Si Dugul Waru kerung bari neuteup seukeut ka Barjaya teu lila manehna terus nyarita deui. Lamun kaya kieu mah maneh geus dilinglungkeun Barjaya. Lain euy, dewek mah banget teu ngarti kumaha Barjaya. Di mejaan teh lain ngarti, bet kalah saka siga nu ambek geuningan. Lieur ieu mah ka urang dage oge Nyai, lieur. Nyai Wulung gigedeg sirahna, tetep antep ka Barjaya bari terus nyarita. Barjaya. Kahayaan diri maneh ayeuna jelas aya dina pangaruh kekuatan ilmu panglinglungan jiwa deuleu. Sakali deui aing ngabejaan ka maneh anu kekeh disebut ku maneh teh Injani. Jelas eta mah si Sutinah. Teu bisa. Cekuring Injani. Tuh tingali. Tuh sidik-sidik. Apa dan jelas Injani eta teh. Anu nyebutkeun Injani teh Sutinah eta anu geus teu beres panona. Geus cukup. Cukup Nyai Wulung. Kuring mah moal rek ngadenge omongan anu sejen. Anu jelas Injani ayeuna geus jadi pamajikan kuring. Ngeunahan si hambali tinggal ngadungguan waktu we. Engke manehna sorangan datang ka ditu ka Alaswaringi. Ngeunahan Injani mah teu kudu pipilueun. Maneh bener-bener teu beunang dibejaan lamun kitu mah Barjaya. Keur aing geus moal ngomong deui, kumaha maneh we ayeuna mah Barjaya lah. Maneh rek kekeh Sutinah disebut Injani mah masa bodoh teuing deuleu. Heungan ingetkeun nya. 3 poe ti ayeuna lamun hambali eueuh datang ka Alaswaringi ngandung harti pegat hubungan di antara urang. Mangka aing jeung kakuatan ti Alaswaringin bakal datang ka dia pikeun ngegempur ngancurkeun kaayaan dia pagura. Ingetkeun Barjaya, ieu ancaman aing lain ancaman kosong deui. Ancaman anu bakal dilaksanakeun mangsa anak aing si garang larang anggeus sapana. Ieu janji si Wulung deui. Dugul Waru neuteub seukeut ka Barjaya bari terus mairan caritaan. Lantaran geus aya katangtuan kitu. Sarta andika teu beunang di mejaan. Ayeuna mah moal rek lila-lila aing aya di dieu. Dewek jeung Nyai Wulung ayeuna keneh rek pamitan pikeun mulang ka Alaswaringin. Di barung ku paroman anu geus atau anu ngembuka ambak harita si Dugul Waru jeung Nyai Wulung terus pamitan pikeun mulang ka Alaswaringin. Di bajuri anu kita tadi ngintip karena obrolan genepanon gue be jadi salempangeun hatena sabab Barjaya nying hareupan bahaya anu teu bisa dianggap ente. Di bajuri ngahuleng bari ngomong sorangan dina jero hatena. Waduh bahaya, bener-bener teu bisa dianggap heureuy ya mah. Sikap jeung carita Nyai Wulung geus uras jeung tengah jeung si Dugul Waru teh. Lamun dia mah bener-bener hambali eueuh datang ka Alaswaringin teh bisa cilaka ya mah. Sedangkan ini ka Alaswaringin geus jelas teu bisa metangkeun ilmuna deui teh. Duh cilaka. Ki Bajuri teu bisa kateterusan mikiran eta kayaan. Sabab harita Barjaya geus diuk ngareneng deui jeung Sutinah dina kursi panganten. Kitu oge tamu undangan geus mimiti arasup ka jero imah pikeun ngawilujengkeun ka anu keur pangantena. Si Konceleng ngareret ka Mang Odek bari terus nyarita. Ayeuna ya Bang ya geus waktuna ieu urang ka jero Bang urang bukakeun ayeuna mah panglinglung jiwana Barjaya
Siangkan dirina leuwih kaget jeung bingung sarta wiwirang. Jadi hayu ayeuna keneh. Kurang kemon mang. Beres ilah. Mang nata tadi oge lah. Meni geus kumajon je hayang ningali kumaha mun delik panon Barjaya lantaran kaget iya. Bari jeung kerung lantaran bingung teu beda we ti anu linglung kapahung. Untung mun nepikeun ka teu burung eta. Kata ngajentung ngahurung balung di labang barung bari marurung. Suka jeung panuju kana hatena oge ki. Tak kudu dibayangkeun ayeuna mah. Ngan bisa dipastikan mah Barjaya pasti kaget di ngarepan kanyataan anu lir ibarat dina alam pangimpian. Sabab poe ayeuna manehna ngalaman dua kejadian anu di luar dugaan. Nah, dua kejadian kumaha kitu teh. Gahiji ngeunaan gaya anu keur lumangsung ayeuna mang. Kejadian anu kaduana Barjaya jadi apal saha ngaran aslina si Omot Awe. Seperti halna tamu undangan anu sejen harita Mang Odek jeung si Koncleng muru asup ka jero imah. Sajroning leumpang asup ka jero imah harita Mang Odek ngabuka kekuatan sinangling jiwana. Ugo be murid-murid na Barjaya kitu oge Ki Bajur jeung Nini Kalasuri pada kageteun sabab Mang Odek jeung si Omot Awel alias si Koncleng aya di dinya. Waktu beki deukeut ka panggung leutik di mana Barjaya diuk ngareneng dina kursi panganten, si Koncleng jeung Mang Odek ngabilujengkeun anu pangantenna dina sikep jeung kaayaan anu tenang. Ugoh be kedatangan si Koncleng alias si Omot Awel jeung Mang Odek bener-bener ngagetkeun Barjaya. Menang sajongjongan mah Barjaya jadi molohok bengong mata simeuteun meh teu percaya kana panenjona dina waktu harita. Si Koncleng tetep seukeut ka Barjaya bari terus nyarita. Aduh, kawilujengkeun ya ka Andika anu ayeuna rendengan pangantenan jeung Sutina. Kapuguh memang geus kitu kudu nah lur. Sabab apanan Sutina teh memang geus kakandungan. Jadi geus sakuduna anjeun tanggung jawab. Sabab apanan anu dikandung ku Sutina teh dina waktu ayeuna mangrupa darah daging anjeun Barjaya. Hari keur nyieun mah meuni segut, tempona jadi mah geuningan kalah mampur. Komo nepikeun rek mencit anak sorangan mah beciga kasar tori teun teh lur. Teu gelau mah teh. Ngadenge caritaan teh si Koncleng anu saperti kitu. Ugo be Barjaya jadi beureum beungeutna. Saterusna Barjaya harita ngareret ka panganten awewe anu aya di gigireunana. Beki tambah kaget deui bae keur Barjaya. Sabab anu diuk di gigireunana teh anu aya dina kursi panganten memang Sutinah geuning lain Injani. Mang Odek erenge seuri da puguh di dinya aya si Koncleng jadi dirina teu kudu ngarasa sieun. Harita Mang Odek neuteub antep ka Barjaya bari terus carita. Cie panganten anyar yo. Disaksian ku sakumna tamu undangan oge para murid jeung anggota paguron gabungan dina Barjaya jeung Sutina akhirna lulus banglus ngahiji ka untun tipung ka tambang beas laksana ka pinuriat. Sutina memang sakuduna dipihukum sabab geus ngandung binih ti Barjaya. Jadi memang kudu tanggung jawab ya karena tindakan anu geus dilakukeun teh. Sanes kitu Ki Omot. Oh bener pisan eta teh Mang. Malah ayeuna mah rek dijelaskeun be sagala rupana sakalian ieu teh. Ngaran asli kuring anu katelah si Koncleng. Ngeunaan kaayaan anjeun anu gagal ngorbankeun anak rahmi eta teh gara-gara kuring. Atuh ngeunaan kaayaan anjeun anu salila ieu boga anggapan yen Sutinah teh Injani memang kuring deui bae anu boga pokar. Terus masalah kembang teh apanan kuring deui bae eta teh anu boga rancang.
Anjeun jeung sakabeh anu aya di dieu ngahaya disamarkeun Panenjo. Kaayaan Sutina anu katingali ku anjeun jadi injani eta oge gara-gara kuring deui bae. Ilmu panglinglung jiwa ngahaja diterapkeun ka diri anjeun. Anu matak tadi anjeun keukeuh yen nu dikawin teh injani lain Sutina. Ayeuna pangaruh ilmu panglinglung jiwa geus dibuka ku kuring. Jadi apanan ayeuna mah karasa ku tulang beuheung anjeun kumaha rasana diperdaya ku batur teh. Ubu bae nepikeun kamun delik sapasang panon Barjaya dina waktu harita. Mangkaning eta kajadian teh disaksian ku murid-muridna jeung tamuna Barjaya. Beungeut beureum ngembang merah. Barjaya napasna ngahegak, panonna muncereng ka si Konceleng, saterusna nyarita. Setan. Jadi maneh anu salila ieu ngagagalkeun sagala upaya aing jeung iksa aing teh. Jadi maneh bener-bener maneh kurang ajar sia Konceleng. Wani ngulinkeun cai ngaheureuikeun ka si Barjaya sia. Ya make jeung jadi ambek aneh. Anjeun anu nyieun kasalahan murang maring ka batur. Anjeun gani teu lieur mah ieu teh. Oh tapi dina naon. Teu naon kita. Anjeun rek gamek oge teu naon. Sabab kuring ngalakukeun tindakan saperti kieu teh memang ngahaja. Sabab hayang nulungan Sutina sangkan ulah nepikeun ka ngaranapan nasib saperti wanoja sejen. Jadi korban kasawenang-wenangan diri anjeun Barjaya. Nu matak ayeuna mah tarimakeun we. Anu karanapan dina poe ieu. Dengekeun ku jejewir sia Konceleng. Si Barjaya narima kana maksud jeung caritaan maneh. Lamun geus aya kapastian saha di antara urang anu eleh kasoran deuleu. Urang ijen wamasen deuleu. Lamun memang maneh anu unggul, maka dewek bakal nurut kana omongan maneh sia Konceleng. Mang Odek ngadenge Barjaya nangtang pikeun ijen jeung si Konceleng teh. Terus carita. Anu pangantenan ngajak ijen cenaki. Kangaranan panganten hayang ngabuktikeun sangkan dirina aya pangajen nya kedah diladenan. Kangaranan hirup loba rarangken da memang tos papasten jadi ladenan we ki. Kawani da teu kudu ngengken gitu ki. Ganeng sia Sonek. Ngomong naon maneh teh tah? Ayo, urang keluar sia Konceleng. Urang buktikeun saha anu lebih punyul ilmuna di antara urang duaan. Ayo, keluar sia kan. Arita Barjaya nyelang heula ngaganti baju panganten ku baju anu sok biasa dipake. Atuh murid-murid Barjaya jeung tamu undangan kasup anggota pupuh pagoron harita pada keluar teh joro imah. Aya ngabandungan kana lumangsungna kajadian mangsa si Konceleng jeung Barjaya ijen jajaten. Hiburan dina luhur panggung kapaksa dieureunkeun. Lahan buruan imah da puguh lega lalaluasa najan sabagian dipake panggung tapi masih aya lahan kosong anu kabilang cukup laluasa keur anu ijen jajaten. Jirim adu hareupan. Barjaya jeung si Konceleng pada parancuh nangtung dina tangtunganna. Di bajur jeung nini kalasuri milu ngabandungan kana kajian anu bakal lumangsung. Duanana nangtung ngarendeng
Ini kala suri ngomong kaki bajuri anu nangtung di gigireunana. Ya. Cak ini oge bener hijiran teh Ki Bajuri. Kayaan Pupuh Barjaya aya dina kekuatan ilmu panglinglung jiwa. Lain ilmu sinangling jiwa. Tete si Koncleng geuningan anu salila ieu geus ngalakukeun tindakanana. Nyata kabeh urang kapalingan disamarkeun panenjo ku ilmu samar panenjona. Palingan ari si Koncleng anu boga bokal nama. Nini sorangan hari tau ge katipu. Si Koncleng katinggalina jadi Ki Bajuri. Ari kayang mah ayeuna Pupuh Barjaya mampu ngabuktikeun diri bere pangwara ka si Koncleng. Merasa kuduna mah jalma seperti si Koncleng mah geus tong dibere diampun lah. Lumahan dibere keneh rumah. Geus sakitu lancang jeung kurang ajar dah. Ari kahayang ini oge sarua kitu. Ngan kahade ya. Si Koncleng lain jago biasa. Sakanyaon ini si Koncleng moal mungkin dipihormatku. Tilu jago anu tahapanana geus nepi kana puncakna. Nyata Ki Buyut Mitra jeung Emah Lalana sarta Dewi Ambah. Lamun memang jago biasa-biasa make moal diajenan. Anu matak si Koncleng moal samata-mata wani ngalakukeun tindakan anu saperti kitu. Lamun acan kaukur ku manehna bakal aya kajadian saperti kieu. Matak terus terang keur nini mah rada salempang ya teh inggis Pupuh Barjaya anu eleh kasoran. Ya, urang Bandungan we ayeuna mah. Buat asa piraku Pupuh Barjaya make kudu eleh jajaten ku si Koncleng. Ini bisa saja menang keterangan ngeunaan si Koncleng siga kitu teh padan di batu. Pangaranan keterangan di batur teh lain sanya dah. Pangaranan dia ilmu bela diri mah Pupuh Barjaya geus leuwih ti masagi ayeuna mah. Jadi asa piraku eleh ku si Koncleng kitu ari kayakinan diri kuring mah. Duanana aleureun ngobrolna, musirkeun perhatian kana anu bakal ijen jajaten. Katingali harita Barjaya geus sayaga diri ngawangun pasangan. Serau. Barjaya neuteub seukeut ka si Koncleng bari terus carita. Hah? Koncleng. Tong disarwakeun dewek anu ayeuna jeung anu baheula deuleu. Urang buktikeun ayeuna kamampuan diri masing-masing sia Koncleng. Dewek teu bisa tarima kana tindakan anu geus dilakukeun ku Andika. Hayo, dirasaya ga diri pikeun ngatrokan sakabeh pangarti. Ya ariku cara ngaliwatan cara ijen bisa nyandarkeun anjeun mah. Nya teu naon lah saya mah tidak masalah. Oh pokoknya mah garep jeung kahayang anjeun geus pasti bakal dilayanan lur. Hade lamun kitu mah Koncleng. Urang mimitian deuleu. Waktos nawargi parantos teu nyekapan deui. Lah aya kal pisan ye serial si Koncleng kada ditunda deui wae. Nambah ge bade dar tarung eta jalanan waktos aduh samporet pisan. Nyantana kada ditunda. Insyaallah lah enjing urang lajengkeun kumaha lumangsungna tarung ijen jajaten antawis si Koncleng sareng Barjaya. Ayeuna Barjaya anu tos nyangking ilmu sapinuhna balalana mohon nah tiasa ngungkulan si Koncleng eta nepi kumaha. Insyaallah lah urang guar sakedik-sakedik enjing nya panginten dinten ieu mah ditunda deui bae. Wilujeng ngabuburit kasadayana mohon wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum dinten ieu pamugi sagala rupiah amal ibadah urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Ibadah saum urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala sing kariat urang parakatkeun diri sakali deui mohon
kanggo ngalaksanakeun ibadah dina sasi saum ieu sasi Ramadan ieu pamugia dipaparin kegiatan kesehatan yuswa nu panjang urang tiasa ngalaksanakeun ibadah saum dugi ka rengsena engke dina waktosna. Atuh dinten ieu sim kuring pada Mary sejamit mundur amit mungkur kasadayana hatur nuhun kana sadaya paratosanana. Apunten tina samudaya kirangan kalepatan sim kuring siapunten ya kasadayana ye anu mararanco anu ngintun WA ngintun komen dina TikTok sareng Facebook siapunten teu tiasa kaoskeun nya. Aduh siapunten pisan. Pokona mah dikumkeun lah kaos sadayana hatur nuhun. Teras mararanco syarat ya di dongeng Sunda Ti Dahlia hatur nuhun sakali di hatur nuhun pisan saageng-ageungna. Sim kuring pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panteng radio Panteng Dahlia enak-enak lenggamnya Dahlia prungah go goyang. Wargi Dahlia cag heula urang cageun heula dugi ka dieu dongeng Sunda Ti Dahlia dina dinten ieu dina carios si Konceleng tong hilap ulah dugi ka kantun enjing patepang dangu deui dina acara sareng tempat anu sami mung di 101,5 FM Radio Dahlia Wilujeng Kantun Permios